kamampuan dina ngemut pengetahuan sareng jajabe teh mangrupikeun hal anu paling kaajen. Leres. Namun ulah hilap hal nu model kitu teh sementawis. Hikmah teh henteu sami sareng kamampu urang cumarios. Namun hikmah teh nyaeta hiji tindakan anu sifat nu kalintang sae kanya hade-hate teu gumede kanya tetegaan teu sirikan sadrah pasrah pinuh ku kasabaran kanya tara ngawur tur takabur kanya resep perkara nu jujur teu hayang mikir kagorengan batur adil sopan kutara panasan di barungku iman pangharepan jeung kasabaran demi kanyaahan nu hamo aya tungtungna dina hirup urang aya iman jeung panghareupan nu pangutamana perbawa kanyaahan kanyaah sifat nu kalintang sae kanyaah hade-hate teu gumede kanyaah tetegaan teu sirikan sadrah pasrah pinuh ku kasabaran kanyaah tara ngawur tur takabur kanyaah resep perkara nu jujur teu hayang mikir kagorengan batur adil sopan kutara panasan di barungku iman pangharepan jeung kasabaran demi kanyaahan nu hamo aya tungtungna. Sampurasun pamiarsa sadaya kumaha damang. Mugia pamiarsa teras aya dina berkah Gusti dipaparin kasehatan salalawasna ku Gusti. Pamiarsa tepang diserang simkuring di acara Gentra Kahuripan hiji bag-bagan karohanian anu nuyun urang kana hirup di jalan Gusti. Pamiarsa dinten ieu Gentra Kahuripan bade ngaguar perkawis hikmah nu mulia bagian kadua. Nah bagian kadua kumargi minggon sate acana teu acan rengse ngobrolkeun hikmah nu mulia. Mugia ieu janten obrolan urang anu raos kangge didangukeun. Bade langsung wae ieu Padang. Mohon. Kan ieu teh neraskeun ieu obrolan urang kamari. Mohon. Hikmah nu mulia. Tah janten dina urang ngabentenkeun antara hikmah Gusti anu mulia sareng hikmah manusia. Ieu kumaha? Tangtos kedah aya ciciren anu gampil nu tiasa katinggal ku urang. Kajabi ti hikmah teh nyumpingkeun hal pamungkas atanapi tujuan akhirna anu jelas. Disangemkeun yen dina tepangan tos kalangkung. Yen salah sawiosna nyaeta upami hikmah ti Gusti tangtos saluyu sareng pangandika Gusti atanapi pangersa Gusti. Hikmah dunya sok sanaos sae, sok sanaos tiasa ngawaler, kasesah pergumulan jalmi teu acan tangtos saluyu sareng pangersa Gusti. Eta hal anu gampilna. Namun langkung eces deui hayu urang tinggal dina Yakobus 3 ayat 17. Dina tepangan kamari urang parantos ngaos ieu ayat namun teu acan kabujeng magunemkeun urangnya perkawis ayat ieu janten hayu urang tinggal sakali deui Yakobus 3 ayat nu ka-17. Wabi diaoskeun? Mangga Bapak. Ari kabijaksanaan nu
ti sawarga mah estuning pangmulus-mulusna. Resep rapih amis budi sareseh karunyaan buahna teh harade kabe taya curiga ka batur taya sifat pura-pura. Ta ari kabijaksanaan ti sawarga mah estoning pangmulus-mulusna diange kecap pangmulus-mulusna hartosna di dia murni. Hartosna hikmah ti Gusti anu sumpingna ti sawarga ngalangkungan kawasa roh suci nu aya di saban-saban jalmi ya, anu ngalinggihan anu ngauban jalmi-jalmi nu tos percanten tangtos murni. Naon hartosna murni? Moal aya tunggul sirungan cenah nya, moal aya buntut maungeun atau napi nya moal aya tungtung-tungtungna moal aya leres-leres murni. Dina tepangan kamari disangemkeun upami urang milari hikmah sanes ku jalan Gusti. Tiasa janten mimitina maraos. Tapi engke ditungtungna pait. Sawalerna hikmah ti Gusti mah murni. Nu lepatnya lepat, nu leresnya leres. Moal papalimpang. Moal anu lepat dilereskeun, anu leres dilepatkeun moal. Hikmah ti Gusti mah moal nimang kana rasa raos teu raosna. Tinimangna nyaeta leres henteu leresna nyaeta bebeneran. Hikmah ti Gusti mah. Sanes jalmi supados raos nyatos we kompromi. Hikmah ti Gusti mah moal kitu. Bade teu raos, bade kumaha anu leres nya kedah leres. Tah kumargi kitu eta numutkeun pangandika Gusti anu salajengna kajabiti murni teh nyaeta naon? Di dieu nya disangemkeun di dieu resep rapih. Hikmah ti Gusti mah tangtos henteu nyumpingkeun pacengkadan, henteu nyumpingkeun upami perdebatan tema perdebatan. Karapihan hikmah ti Gusti mah resep rapi, damai. Ya. Ieu hal anu awis zaman ayeuna. Naon deui? Aya kanyaah hikmah ti Gusti mah. Di dieu sangemkeun aya resep rapi, amis budi. Leres. Ya. Kanyaah ieu teh amis budi teh. Sarese, aduh. Karunyaan, ieu kanyaah. Ya. Ieu hikmah ti Gusti. Anu pamungkas di dieu saparantos karunyaan buahna teh harade kabeh taya curiga ka batur, taya sifat pura-pura. Naon hartosna? Buahna harade teh artina bebeneran anu sajati. Hikmah ti Gusti nyumpingkeun hal anu leres-leres. Da moal aya dua bebeneran pasti mung hiji. Tah eta ciciren hikmah. Mangga we ditinggal buahna. Saura disangemkeun buahna teh harade kabeh. Hartosna buah hade teh upami urang ngemut kaayaan patali sareng bung-buahan. Sanes mung dirupa hade teh. Tangtos hade dirupa, hade dirasa. Hade mangpaatna. Eta buah anu leres. Tapi aya buah mung hade dirupa. Kan gitu, tah ieu tangtos hikmat dunya. Katinggalna sae, katinggalna mangpaat, katinggalna ngabantos, katinggalna ngawangun. Namun parantos ku urang diasaan, diteda dileueut, ternyata pahit, ternyata tungtungna nyumpingkeun hal anu masalah anu sejen. Tah sakitu bentenna kinten-kinten. Tah ieu menarik pisan Padang. Ieu kumargi disagedengan abdi kan aya Ibu Rida ieu. Ibu Rida ieu teh kan tos lami puluhan tahun anu ngawulang nya para mahasiswa-mahasiswi. Bu, dina Ibu meraktekeun salaku pengajar lah. Kumaha tah? Kan aya pangajaran nu didasarkeun ku kurikulum nu tos disiapkeun. Ieu kumaha Ibu meraktekeun ngolaborasikeun sareng hikmahna Gusti dina Ibu damel gitu. Ada aya kumaha Bu? Aya pengalaman atau napi mohon patarasan anu sae pisan janten kanggo abdi mah Kang Sam. Wanoh ka Gusti sareng abdi dipercanten janten putra Gusti teh salah sahiji anu kalintang mulyana kanggo kahirupan abdi pribadi. Kumargi upami nuju damel
salaku dosen, guru kan kedah ngiring karena aturan pemerintah. Pami ngawulang teh aya kurikulum anu parantos didesain aku kementerian. Namun abdi teh leres-leres muji syukur ka pangeran kumargi henteu mung saukur pinter hungkul, ngartos hungkul, pangaweruh hungkul, pengetahuan hungkul, namun aya hikmah anu teras-terasan nuyun. Panginten ieu teh dina kognitif boh dosen atanapi mahasiswa kadang aya hal-hal anu teu tiasa langsung paham. Aya kawatesan. Roh suci anu nuyun janten masihan kapinteran, masihan hikmah. Tangtuna pami misalkan nuju ngabahas sahiji masalah anu sesah panginten kahontal ku kognitif manusia. Dina kapercantenan, dina kayakinan roh suci anu nuyun janten maparin ieu teh pangertosan teh kieu. Tah, abdi nyalira upami tepang sareng hala anu sesah. Terus kumahanya ieu teh nya ngadua ka Gusti nyuhunkeun supados abdi dipaparin di pangandika Gusti oge dicarioskeun upami urang kirang hikmah mah tiasa nyuhunkeun ka mantenna. Tah ieu aya dina masih di surat Yakobus nya Kang Adangnya. Yakobus pasal anu kahiji. Yakobus 1. Ayat anu kalima. Bios abdi anu maosna. Mangga Bu, mohon. Tapi lamun di antara aranjeun aya anu kurang bijaksana, kudu nyuhunkeun ka Allah supaya dipaparin kabijaksanaan. Da Allah mah sifat murah jeung welas asih. Tah hikmah mah leres-leres pinulung pisan kanggo abdi anu sadidinten bergerak dina dunia akademisi, dina dunia atikan. Atau di zaman kiwari komunya Kang saatos aya AI Kang. AI nya. Artificial intelligence kan ngaruh pisan. Upami interaksi dina proses pembelajaran teh. Malihan mah seueur mahasiswa teh anu sagala rupi teh AI we. Nanaon teh AI we. Iya esa hiji selingan ya Kang ya kamari teh aya retreat kaum muda. Abdi ngobrol sareng pembinana, tah pembina teh nyarios kieu. Nah, hanya di kalangan ayeuna mah seueur di kalangan remaja teh anu sumanget kanggo wanoh ka Gusti teh radi ngirangan. Kumargi sagala rupina teh tos we AI. Malihan mah nyarios kieu. Nah, urang teh kedah butuh Gusti nya. Da sagala rupi ge walaran aya cenah dina AI gitu. Wah, abdi kedah kepongker deui ngarefleksikeun ya saur abdi teh. Leres Budi carios orang kali. Aya Kang. Ya nu kitu. Pangitu pami ngaitkeun kana anu tos diguar ku Kang Adang mah ieu teh post truth teh. Saparantosna percanten janten langkung mercantenkeun kana gadget, kana teknologi, malihan mah hampir ngaandihkeun peran Gusti, peran Roh Suci. Tah eta tantangan teh untuk mung saukur abdi pangitu ngalaman tapi sadaya nya guru-guru, dosen-dosen janten abdi muji syukur ka Pangeran bentenna hikmah ti Gusti anu mulia sareng hikmah ti dunia teh tos jentre pisan ieu mah perkawis ieu. Sok sana jelas kumargi ditambikeun tina teknologi. Teknologi mah saur abdi moal tiasa ngagentos peran Roh Suci, peran hikmah. Dah hikmah mah leres-leres midamelna teh halus gitu nya gentle. Janten teu tiasa mung saukur pencet-pencet alat terus tah ieu tah henteu. Kedah-kedah leres ti Gusti ku anjeun anu maparin ka urang. Tah ieu anu dicarioskeun atanapi pengalaman Ibu Rida. Padang ieu saya pisan. Kumargi aya hubunganana sareng ieu. Dan sareng eta teh memang kaayaan zaman ayeuna Padang. Jadi teu tiasa dipungkiri lah nya ku urang teu tiasa disapirakeun.
Abdi hoyong ngaos dina hiji Korinta Mohon. di ayat 18. Hiji Korinta hiji ayat 18 sareng 20. Kitab suci nyebutkeun kanyaho jalma palinter ku kami rek dieuweuhkeun. Pangarti kaum terpelajar rek dileungitkeun. Jadi pikeun naon aya nu palinter, aya kaum terpelajar, aya ahli-ahli sawala di ieu dunia. Ku Allah geus ditetelakeun kapinteran manusia teh taya lian ti omong kosong. Ieu tanda seru. Padang tanda seru omong kosongna. Tapi upami urang mayunan zaman ayeuna kan jalmi-jalmi nya pokona mah di sagala bidang ngahargaan kana titel. Leresna bunyi titel S1, S2, S3, S2 ayeuna umum nya ayeuna paling sakedik S2 kedah S2. Terus ditambih ayeuna aya teknologi AI. Janten manusia teh bergantung berharap ka AI dugi ka aya cariosan upami kitu mah atuh teu peryogi Gusti. Tah ieu hubunganna sareng anu diaoskeun ku abdi kumaha tah padahal. Ieu saya pisan nya leres. Janten aya hiji hal anu moal kapendak di kamampuh pangarotosan jalmi, moal kapendak dina sistem anu didamel ku AI, kumargi AI oge eta mah mangrupikeun sistem sok sanaos walerana tampolana langkung sae tibatan kamampu jalmi nya. Langkung eces, langkung rinci, sareng sajabina. Engal pisan. Terus langsung diwaler. Lengkapnya, tampolana urang mah sok seueur hilapna sareng sajabina. AI mah katinggalna sampurna. Namun aya hiji hal anu moal di atanapi nu moal tiasa dilakukeun ku AI. Nyaeta nyanak jalmi wanoh ka Gusti. Bentenna kapinteran dunya, kapinteran anu sumpingna sanes ti Gusti nyaeta hal nu utaminya nyaeta di dinya. Urang lajengkeun heula geura ayatna dina hiji Korinta hiji teh anu tadi diaos ku Pasam dina ayat 20 hijina. Kange naon nya upami ninggal dina ayat 18 kapinteran diicalkeun ku Gusti, jalmi pinter dianggap bodoh ku Gusti sareng sajabina. Kange naon? Ayat 20 hiji nyangepkeun kieu sabab Allah anu bijaksana midamel sangkan manusia mustahil bisa nyaho kamantena ku kapinteran sorangan. Sabalikna pikeun nyalametkeun umatna anu percaya teh ku hiji warta nyaeta anu diwawarkeun ku simkuring sabatur-batur anu kudunya dianggap kabodohan. Nyaeta warta salib. Dina danget ayeuna tos ilahar, tos seueur jalmi anu ngangkeun hal ieu teh sanes bebeneran. Sanes mung jalmi anu teu percanten tos puguh nu teu percanten mah. Malihan jalmi-jalmi anu disebatkeun karesten oge, seueur jalmi anu teu mibanda kawawuh kawanoh ka Gusti. Seueur. Hirupna mung sakumaha hirup manusia duniawi. Ciciren manusia di dunia. Saur ibu tadi seueur jalmi anu langkung ngutamikeun emutanana margi saur anu pinter atanapi saur filsuf cenah. Kakiatan sajati teh nyaeta kakiatan emutan, pikiran. Teu aya nu langkung kiat tibatan pikiran. Kumargi kitu seueur jalmi anu ngudag eta. Kamampuan dina ngemut pengetahuan sareng jajabe teh mangrupikeun hal anu paling kaajen. Namun ulah hilap hal nu model kitu teh sementawis. Nah aya kitu kapinteran hiji jalmi samangsa anjeunna ngantunkeun tetep pinter. Hatos tutup eta. Atanapi anu pinter mah tiasa manyangan Yuswa. Teu. Ieu nyangemkeun dina hiji Korinta hiji ieu. Ku Gusti mah diangkeun kabodohan nu kitu teh. Margi kawates sapanjangna Yuswa anjeunna upami sehat nya tetep tiasa jalmi nu kaajen anu diangkeun pinter. Upami teu sehat punten-punten tiasa janten tiba-tiba
kaserang stroke. Nuhun. Tos bujeng-bujeng ngemut, nyarios Sesah. oge tos sesah, sareng sajabina. Tos ical kamampu jami mah. Wah. Sawalerna anu perkawis. Hikmah ti Gusti mah nyaeta kawanoh ka Gusti. Ti wangkit ayeuna mangsa urang kumelenang di dunya, kacanak dugi ka kalanggengan. Tah ieu nu diangken kabodohan ku jami-jami zaman ayeuna. Ah cenah keur naon ngemut-ngemut Gusti. Saur paripaos, nah aya jami anu parantos nganyang ka poe isuk atanapi ka pageto. Nuhun teh. Memang teu aya upami nganyang ka ditu mah atuh tos liwat urang teh. Leres teu. Leres. Kumargi kitu sanes hartosna urang henteu yakin yen aya poe isuk. Urang kedah yakin baris aya poe isuk, tapi kayakinan eta kedah dumasar kana poe ayeuna anu di jalanan. Ulah kumaha engke we cenah seseueurna urang Sunda mah. Kumaha engke we sukan mah tong berat-berat teuing mikir teh cenah. Da teh lepat. Urang kedah sawalerna engke kumaha. Ayeuna urang hirup, ayeuna urang sehat, ayeuna urang mibanda sagala rupi hal. Kumaha enjing? Kedah diemutkeun. Leres. Mangsa eta ical, mangsa eta teu aya deui, urang kumaha? Eta kedah diemutkeun. Ayeuna mah sementawis. Tapi enjing mah duka. Maksad teh kahirupan nu salajengna. Nuhun. Eta teh kalanggengan. Kumaha kayaan urang? Eta nu kedah diemutkeun. Gusti seueur cumarios patali sareng kahirupan di kalanggengan. Nuhun. Anu ditangtoskeun di zaman ayeuna. Hikmat tunya kabodohan pikeun Gusti dina hal eta. Nuhun. Tah, ieu padang anu memang diperyogikeun kangge urang-urang sadaya. Leres pisan. Nah, tapi ieu abdi bade naros enak ka ibu. Nuhun. Bu, salaku dosen gitunya atau napi salaku ibu rumah tangga oge nya. Selaku anggota masyarakat. Leres. Nah, kumaha urang tiasa meraktekeun atanapi latihan supados urang teh memang aya hikmah-hikmah dunia anu aya di sakuliahkeun urang. Eta penting oge. Tapi anu tadi saur hiji Korinta eta hikmah dunia mah engke ical. Tah kumaha urang latihan ayeuna nuju kana jumeneng misalnya urang ngalatih supados urang teh tiasa mentingkeun hikmah anu mulia ti Gusti eta nu sumberna ti Roh Suci anu aya di diri urang. Leres. Da urang masih gumeleneng keneh di alam dunia ya Kang. Janten hikmah-hikmah dunia teh memang tiasa mengaruhan ka urang. Namun upami urang kagungan hubungan anu caket pisan anu raket sareng Gusti, urang tiasa eta janten sanes hikmah dunia anu mengaruhan ka urang, tapi urang tiasa mengaruhan ka hikmah-hikmah dunia anu memang tiasa mengparkeun. Kedah dilatih da moal tiasa langsung seukeut, langsung sensitif. Oh, ieu hikmat ti Gusti. Janten tiasa ngadua unggal dinten. Nyuhunkeun panuyun ti Roh Suci supados urang teh langkung sensitif, langkung upami bahasa Indonesia mah peka. Nya. Nganggo panuyun ti Roh Suci teh. Janten urang tiasa seukeut ngabentenkeun ieu teh ti mana ti hikmat dunia atanapi hikmat anu mulia ti Gusti. Tah Bu, kepekaan ieu kumaha tah ngalatih kepekaan ieu Bu supados urang teh peka oh ieu teh ti Mungkin ku Roh Suci teh dipaparin da upami misalkan kedah mutuskeun perkara anu muskil. Urang teh panginten aya analisis heula kanggo masalah ieu teh. Analisis teras disintesis oh ieu teh kedah kieu. Upami urang nyuhunkeun ka Gusti ngadua sing leres-leres. Mungkin teh ku Gusti teh dipasihan caang. Tah anu sarana anu pangutamina selain ngadua adalah pangandika Gusti kedah maos dawuhan Gusti. Kedah maos pangandika Gusti. Kumargi Gusti tiasa nyarios tina pangandika ieu. Mung upami bade mapah mengpar ka kanan atanapi ka kiri engkeun ku Gusti teh dilereskeun, diarahkeun malihan mah urang tiasa dididik. Tiasa oge dihajar ku Gusti mah da urang teh putra anjeunna tah upami nuju ngalaman eta kedah nampi
Da ieu mah ti Gusti sanes di dunia pasti kanggo kasayan urang. Anu katilu Mohon. supados urang peka teh nya kedah ngadangu. Kedah aya waktos. Waktos Ngalenyepan. ngalenyepan teras mikirkeun pami bahasa Indonesia mah merefleksikan. Leres. Ieu teh maksud Gusti kumaha. Da Gusti teh tos maparin akal budi ka urang teh kan. Anu dina bahasa ilmiahna mah kognitif. Leres. Sagala kapinteran sumberna ti Gusti. Engkeun Gusti maparin oh ieu teh kedah kieu. Upami teras-terasan Kang eta dilatih. Janten urang tiasa peka ya, tiasa seukeut engkeun teh. Tiasa ngabentenkeun. Tiasa teu kapekaan eta Bu kumargi memang aya pengaruh hiji ti doa gitu nya. Mohon. Kumargi kan urang-urang mah nya doa teh janten napas hirup. Mohon. Kedah nanya. Mohon. Teras, Tiasa hirupnya pamitanya doa. Anu kadua pangandika Gusti, janten kabeneran Gusti teh sanes beja. Oh beja ti hamba Tuhan itu, beja ti ieu itu nya terus. Janten kepekaan muncul. Mohon. Tah Padang, Mohon. wih deui kana ieu hikmah anu mulia. Mohon. Kinten-kinten tiasa teu upami urang tadi tos aya lebetan ti pamandang di ibu, aya doa kedah leres ngaos Alkitab gitunya sanes mung saukur disimpan hungkul. Dugi ka muncul kepekaan eta. Tah ieu kangge urang-urang sadaya. Ieu tiasa teu ngabentengan urang mayunan hikmah-hikmah anu ti alam dunia ieu. Tangtos. Janten upami urang ngajalanan hirup urang kalayan sapertos anu disanggemkeun tadi urang raket dina ngadoa. Ngadoa teh penting sanes kangge mung urang kagungan hikmah, tapi sateu acan urang ngawaler sanes perkawis anu sumping ka urang, sateu acan urang cumarios sae ngadoa heula. Nyangakeun ka Gusti. Ngadangu oge hartosna ngadangu teh ulah getah sarupateun dina nyarios. Ulah engal-engal hoyong ngawaler. Nya. Kadang-kadang kadorong ku leres, ulah sumanget teuing. kapinteran Ngaraos sagala terang gitu. Wah, ieu teu acan beres nyarios ge atos diwaler. Eta mah pinter teuing nya. Nyariosna ge teu acan nah atos diwaler. Nah eta hal-hal samodel kitu moal kajantenan upami urang tumut taat kana pangandika Gusti sareng sajabina. Tah janten ieu peryogi pisan. Ieu hal anu sae. Ngabentengan urang tina milampah anu lepat. Upami urang tumut kadinya. Tentu upami dicindekeun Pak. Kacindekan urang. Hikmah ti Gusti teh sumpingna ku kawasa Roh Suci. Urang kedah diauban heula ku Roh Suci. Kumargi kitu urang engke neme kagungan hikmah ti Gusti. Hikmah teh henteu sami sareng kamampu urang cumarios. Namun hikmah teh nyaeta hiji tindakan anu saluyu sareng pangandika Gusti. Dina hal naon wae oge. Pamungkas cariosan tiasa diangge pikeun mintonkeun kaasih Allah dina kahirupan urang sareng sabudeureun urang anu ngawangun. Aduh. Gitu Pak. Hatur nuhun Padang, Bu Rida. Ieu eces pisan hikmah anu mulia teh kangge bekal urang. Amin. Dina mayunan kahirupan ayeuna oge ka payuna. Hiji kabagjaan kangge urang-urang sadaya upami Roh Suci ngancik dina diri urang kumargi urang percanten ka Gusti Yesus Kristus. Ieu anu maparin hikmah kangge urang sadaya mayunan kahirupan. Jalan Gusti hikmah anu mulia. Mung sakitu genra kahuripan dinten ieu mugia ieu janten berkah kangge pamiarsa sadayana. Cang rahayu Gusti ngaberkahan.